Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita muja ka iblis bagean anu ka 3 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagean anu ka 3 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak tung dung tes. Harita Dokter Asep neuteub kerung kana eta buku. Kupedah bentukna asa beda jeung lambaranana oge lain tina kertas ilaharna, tapi ieu mah tina kulit. Dina kaca kahiji eta buku katempok aya sabaris aksara anu teu kaharti, jiga-jiga aksara Sunda buhun. Di handapna kagambar gurat-gurat simbol anu ararane kayaning segi 3 jeung bintang kabalik. Aya oge coretan-coretan sejen tapi kapotong ku soeh lebah juruna. Lamun ku jalema anu ngulik atawa anu ngotek-tak neangan informasi, pasti maranehna bakal nyaho lamun simbol kitu teh mangrupakeun simbol-simbol iblis. Buku naon eta teh ki? Jiga buku buhun geuning? Tanya Dokter Asep kaheranan. Bener Pak Asep, bener pisan. Ieu buku teh buku buhun nu ditulis 1000 tahun kalarung. Aki teu ngahaja manggihan ieu buku nalika ngarit ka Jalan Cisaat. Untung Aki bisa maca kana aksara buhun, jadi nyaho kana euzina. Sanggeus dibaca ku Aki tuluy ditaliti tetela
ieu buku teh warisan Ki Begur Rempah. Di jero ieu buku aya ajaran-ajaran anu teu ilahar. Timiti maca buku ieu Aki jadi katarik. Tuluy ku Aki diulik jeung dipugit. Laju ku Aki diamalkeun disebarkeun deui termasuk ka Pak Asep. Oh, jadi ajaran-ajaran ti Aki anu ditepikeun ka abdi teh sumberna ti dinya Ki. Tutupan Dokter Asep beuki telek kana eta buku. Nya. Dina ieu buku teh pan dijelaskeun sagala kunci kahirupan pikeun ngahontal kabagjaan. Hayang naon bae bisa kasubadanan dijelaskeun tah dina ieu buku. Ceuk Aki Juki anu kadengena memang amis. Sok padahal manehna geus katipu. Kusakali muka eta buku manehna langsung kasirep, watakna langsung kakonci ku cahaya hideung. Kadituna kapangaruhan ku ajaran-ajaran sasar anu ceuk pikirna mah jalan pikeun ngahontal kabagjaan. Eta buku laju dibuka pas bagian tengahna ku Aki Juki. Sanggeus dibuka bagian tengahna pok tulisanana dibacakeun ku Ki Juki. Cing urang baca ku Aki yeuh bagian pokona. Sok dengikeun nya. Oh, mangga Ki mangga. Medar caang bulan 14. Jadi bapasten pikeun ngadirkeun sang raja. Pek domba turunan gerab bencit ku maneh. Setra kala bakal nyubadanan esdu pamunut. Oh, naon hartosna teh Ki? Cek Dokter Asep kurang ngarti. Jadi hartina gieu Pak Dokter. Anu dimaksud ku eta tulisan yen turunan Ki Begur Rempah teh kudu dipencit engke nalika caang bulan 14. Jadi satu tas babaturan Pak Asep nu ngaran Dokter Yadi geus nganggeuskeun atawa nu taskeun ngalah korban 13 urang. Tah si Dokter Yadi kudu dipencit supaya jasadna diancikan ku Ki Begur Rempah. Tidinya engke sagala kahayang urang bakal dicumponan ku si Begur Rempah. Kitu tah Dokter Asep. Oh, janten kitunya Ki. Nya gitu pisan. Duh, ieu teh Ki lain kurang sono. Geus rada sore geuning Ki ieu teh. Ieu mah saja pamit we. Hatur nuhun we Ki. Geus dibacakeun da eta eusi buku buhun teh Ki. Keun teu nanaon. Sok ari rek mulang mah. Geus kitu mah Dokter Asep gura-giru kaluar ti imah Ki Juki. Laju nupak mobilna belesur ngabelesur indit saja balik ka imahna. Singkatna carita saenggeus Dokter Asep tepi ka imah seperti biasa Dokter Asep langsung muru ka gudang tukang. Manehna diuk digigireun pangsarean Layon Miranti pamajikanana. Si Layon anu ngaran Miranti teh sabenerna mah pamajikan Dokter Asep. 3 bulan ka tukang teuing naon anu jadi marga lantaran Dokter Asep pacogregan pasea gede pasea rongkah jeung pamajikanana. Hoghag pararea omong sagala dibabetkeun. Pak Asep nuduh Miranti geus serong satukangeunana. Tapi Miranti teu ngaku da bobohan teu ngalakukeun anu dituduhkeun. Bakating ku tim buru gede Dokter Asep nepi ka kapoekan. Miranti disiksa, digusur ka kamar mandi, dipaksa sina ngaku.
Nu antukna dokter Asep kalepasan jiksa Miranti nepi ka maotna, sirahna ditagor kana tungtung WC. Sadar pamajikanna geus maot, kakarak we. Dokter Asep kaduhung. Manehna reuas, depresi berat. Ku kalepasana niwaskeun pamajikanna sorangan. Katambah sanggeus nyaho, naon anu dituduhkeun ka Miranti teh tetela. Teu nyata alias carita batur anu bohong. Nyapuguh we rasa kaduhung dokter Asep beuki ngajung kiring sagede gunung. Nyati dinya dokter Asep nyumputkeun layon Miranti di jero gudang. Teu hayang mulasara sakumaha mistina. Sakujur layon dibalur ku formalin menang nyokot di gudang kimia supaya henteu gancang buru. Tapi anggar we aya we sautak saeutik ari geus 3 bulan mah. Kabuktian kiwari sabagian waruga Miranti lebah beuteung geus buruk bilatungan jeung kulit beungeutna nyulikat geus katempot tulang pipi. Dorongan anu tarik tina rasa kaduhung dihareupeun layon Miranti. Dokter Asep ngaguk-guk ceurik sarta janji rek ngabalikeun deui sina hirup kumaha we carana. Kitu kasang tukang ayana layon Miranti di gudang tukangan imah dokter Asep. Saurang oge eueuh nu nyahoeun boh tatangga atawa dulur. Bubuhan manehna mah jalmana katutup ti karamean. Timiti harita kalakuan dokter Asep jadi aneh teu saperti biasana. Rada mahiwal jiga-jiga jalma gering kajiwaan. Bisa wae tina pangaruh stres berat jeung tekanan batin hebat nepi ka manehna jadi kitu. Unggal peuting dokter Asep sok sare jeung layon pamajikanana. Ngawangkong sorangan jiga keur nyarita jeung Miranti. Kadang nganggap Miranti teh masih keneh hirup. Jadi sok kadang kala Miranti digawean kumaha ilaharna nganapakahan batin ka pamajikan. Tapi sok kadang kala dokter Asep ceurik gagauran hareupeun layon Miranti sasadu nembrakeun rasa kaduhungna. Seperti dina peuting eta, harita dokter Asep nyerengeh zeuri mencerong beungeut layon pamajikanana. Miranti sayang, Miranti anu dipikanya aku akang sono. Sanggeus seuri kitu baragadal dokter Asep mukaan papakean sorangan. Geus kitu ceklak we naik kana dipan tuluy nyacapkeun birahi anehna kana layon pamajikanana. Kitu kalakuan dokter Asep salila 3 bulan ieu bener-bener geus kaganggu jiwana. Cag urang tunda kayaan dokter Asep. Caturkeun dina wanci peutingna harita Bu Hani jeung dokter Yadi geus salare di kamarna. Tapi nalika jam nuduhkeun jam 8 peuting ngorejat. Bu Hani ngorejat nyaring tina sarena. Sanggeus ngarasa salakina eueuh gigireunana. Pak, Bapak. Bu Hani gegeroan tuluy unggah turun tina ranjang. Gedig ngoloyor keluar kamar bari gegeroan. Pak, Bapak, Pak. Tapi waleh dokter Yadi boro-boro nembalan malah teka tenjok kalangkangna acan. Berkadapur coba diteang bisi keur nginum atawa nyieun kopi. Tetela di dapur subuh leos ka kamar mandi pantona muka ditoong eueuh sasaha biur ka garasi eueuh
kemana atuh salaki ahi aneh. Bu Hani balik deui ka ruang tengah gek diuk tuluy nelepon salakina. Tapi sorang ngirining HP kadenge ti jero kamar. Panasaran Bu Hani nempo ka kamar nyawe HP salakina nyampak luhureun bupet. Jadi salakina indit teh teu mawa HP. Duh, nah kamana atuh si bapak teh? Bu Hani guling gasahan teu puguh laku. Rupa-rupa bayangan mimiti ting kolemar dina pikiranana. Asa kaingetan gancang mainan telepon ka Pak Umar. Kabeneran diangkat. Assalamualaikum Pak Umar. Gitu harita anu keur dilakukeun ku Bu Hani nalika salakina eueuh nelpon ka Pak Umar. Teuing kumaha jeung teuing naon anu diobrolkeun antara Bu Hani ka Pak Umar. Cag kayaan Bu Hani anu keur nelpon Pak Umar urang tinggalkeun. Ayeuna urang caturkeun Dokter Budi babaturan Dokter Asep jeung Dokter Yadi. Dokter Budi teh masih kene dokter forensik anu sok ngilu ngabedah babarengan jeung Dokter Yadi, Dokter Surya. Harita Dokter Budi balik ti rumah sakit. Geus balik ti rumah sakit tuluy nyamper ka imahna, laju mawa anak pamajikanana, maksudna rek jalan-jalan. Harita mobil pan anu disupiran ku Dokter Budi reg ngarandeg pas lebah palang jalan Cisaat. Sing horeng dina mobil lain Dokter Budi wungkul, tapi jeung pamajikan tambah 2 anakna anu masih leutik keneh. Paroman pamajikan Dokter Budi rada ngahmir nempo meredongna jalan Cisaat. Pak, nate aya jalan sanes gitu salianti jalan ieu? Tanya pamajikanana bari ngareret ka salakina. Aya jalan sejen tapi jauh mah bisa 3 jamna. Ari ka dieu mah caket ngan ukur 2-3 kiloan. Duh, rada tegenah hate kieu ieu teh Pak. Mending neangan jalan sanes we yuk, ngingalangkung jalan dieu. Hate pamajikan Dokter Budi asa teu merean mun ngaliwat jalan eta. Keur mah loba kabejakeun deui taun harita teh keur usumna menta korban. Moal mah tenang we. Mun kitu nyalira kana mobilna melang, pan ieu mah urang sakeluarga, asa piraku teuing ah. Sanajan negerkeun pamajikanana, tapi hate leutik Dokter Budi sorangan. Sabenerna mah teu merean lamun rek liwat jalan dinya. Tapi da kumaha deui, jalan balik ukur bisa kadinya. Aya sih jalan sejen, tapi jauh kudu nguriling heula gunung jaba ngaliwatan kebon teh. Pasti bakal lila jeung katalang sare di jalanna. Antukna pamajikan Dokter Yadi ngarahu pasrah, nyanggakeun sadaya-daya kumaha salakina we nu mawa mobilna. Harita Dokter Budi mimiti ngalajukeun deui mobilna, ngageuleuyeung laun teu pati tarik, ninggalkeun plang jalan Cisaat. Lampu mobil ngahaja diarahkeun jauh ngarah teu ngatog jalan. Pamajikan Dokter Budi ngalieuk kana jok tukang, nempoan 2 anakna anu geus sarare tibra. Terus manco deui ka hareup, sajurusan jeung sorot lampu mobil. Aya rasa teu geunah kana hate boh Dokter Budi atawa pamajikanana. Jajantungna keketegan segomo red kasisi kagigir poek jebar rembet ku tatangkalan. Menang setengah jalan mah mobil teh maju lancar. Ngan pas ngaliwat tihang lampu anu geus eueuh boh laman. Ujug-ujug sret mobil teh ngadadak ngececes pareum. Atuh Dokter Budi coba
coba ngutrak ngetrek starterna. Cengek ngek 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 ngek. 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 Cengek ngek ngek ngek. Cengek ngek ngek ngek. Mobil angger teu daek hurung. Sedangkan pamajikanna pasang paroman tagiwur, culak cileuk jeung rurat red ka ditu ka dieu. Red ka hareup, red ka gigir, nu katenjona ukur poek meredong. Nalika tetempoanana diarahkeun kana handapeun tihang lampu, pamajikanna gancang malengos nutup beungeut. Ambekana diburu reng hapranjug jiga tas manggih ka ruas. Teuing naon anu katingali ku pamajikan Dokter Budi dina lebah handapeun tihang lampu. Anu jelas barang red kalebah dinya, manehna ujug-ujug nutup beungeut. Beungeutna ditungkup ku dua leungeun. Awakna ngaleper. Satadina marek nyarita ka salakina tapi hese biwir asa kakunci. Berat ngomong bakat eungap ku ruas. Sedangkan Dokter Budi terus ngutrek starter. Waleh mobil teu daekeun hurung. Cengek ngek ngek ngek. Cengek ngek ngek ngek. Cengek ngek ngek ngek. Cengek ngek ngek ngek. Aneh. Tuh hurung-hurung. Tarati biasana mobil ngadat jiga kitu. Biasana oge mobil teh jag-jag jeung cek gur di mana di starter teh. Kerema mobil masih kahitung tahun ngora, katambah telat di servis, asa piraku ngadat teu pupugu. Dokter Budi ngarahu humandeuar. Wogah sabenerna mah ari kudu turun pikeun ngoprekeun mesin. Tapi rek kumaha? Aduh. Ieu bapak keluar heula nya mah. Sakadap da moalami rek mariksa mesin heula. Teu ngadaguan jawaban ti pamajikanana, Dokter Budi laju keluar tina mobil. Terus muka kap hareup rek mariksa mesin. Pamajikanana satadina marek nyegah, sangkan ulah keluar ngan teu kaburu, maklum cikene keur kebek ku kasieun. Lalaunan pamajikan Dokter Budi dangah cengkat beungeutna. Terus red ngareret deui kalebah handapeun tihang lampu. Kali ayeuna mah pamajikanana teu malengos jiga tadi. Nah kamana nu tadi teh? Geuning geus eueuh deui. Atuh pamajikan Dokter Budi jadi luak liuk neneangan. Teuing keur neangan naon. Sedangkan di luaran mobil, harita Dokter Budi cukup lila ngutak ngatik mesin. Aya kana 15 menitanana. Blug. Kap mesin mobil teh ditutup. Terus Dokter Budi asup deui ka jero mobil. Kumaha, Pak? Tiasa teu didangdosan, Pak? Ditanya kitu, Dokter Budi ukur ngareret sakadapan. Geus kitu mah ngutrekkeun deui kuncina. Srak grung grung grung. Ku ayeuna mah mobil teh bisa hurung deui. Atuh Dokter Budi gancang ngasupkeun gigi tuluy ngapiur indit ti dinya. Alih-alih ti sainditna mobil Dokter Budi aya hal aneh anu narik perhatian. Leuwih tepatna di lebah parit handapeun tangkal asem. Lamun kayaan harita kercaang sarta ditenjo ti deka-deketan, sing sawe jalmana geus pasti bakal ngapecir soak. Sabab di jero parit nyang saya layon saurang jalma, kayaanana matak pikagilaeun. Panona kences duanana, sirahna rengkah beulah. Rangak gak taya poloan. Jeung lamun seug teh mah pamajikan Dokter Budi nyaho saha nu nyang saya di jero parit. Geus teu kabayang kumaha jadina. Sabab eta layon teh layon Dokter Budi salakina nu asli. Sedangkeun jalma nu bieu asup kana mobil mah nya eta teuing saha. Jeung teuing kumaha nasib pamajikanana katut anakna Dokter Budi satuluyna.
Cag kayaan di Jalan Cisaat urang tinggalkeun deui. Ayeuna balik deui ka imahna Dokter Yadi, kocapkeun Bu Hani kasampak keur hulang jentul nyang saya dina sopa. Manehna ngarasa heran, nah salakina bet eueuh. Padahal tadi teh sare babarengan. Leng pikiran Bu Hani nginget-nginget deui omongan Pak Umar. Bisa tadi tas telepon teh hatena guligah antara percaya jeung henteu. Nah bener salakina jadi turunan ka-13 rerehan kulawarga pamuja iblis. Nah bener salakina boga kapribadian ganda. Salawihna teh eta, nah aya patula patalina Rajapati di Jalan Cisaat jeung salakina. Kitu pertanyaan-pertanyaan anu nyangkaruk dina pikiran Bu Hani waktu harita. Pikeun Bu Hani memang masih jadi tanda tanya. Beda hal jeung Pak Umar. Manehna geus boga kayakinan anu ngalakukeun Rajapati salila ieu memang Dokter Yadi pisan jalmana. Lamun diguar deui kejadian awal, basalayon awewe diotopsi poean kadua. Eta mayit jol ngaraweleungeun Dokter Yadi. Sanajan asa teu kaharti, tapi meureun eta mangrupa isyarah. Si mayit teh rek ngabejaan saha pelaku sabenerna nu geus maehan dirina. Teu kaliwat oge basa si Samson diinterogasi ku polisi. Dokter Yadi sempat ngareret ka si Samson. Manehna jol ulang cenah asa-asa pernah panggih. Da memangnya Dokter Yadi memang papanggih heula peuting memehna. Ngan teu jadi ngabinasa si Samson. Sabab si Samson kaambe bau getih kijuki salaku pupuhu ajaran pamuja iblis. Sabot Bu Hani keur anteng ngahulang kitu, kirining surat telepon disada. Gancang Bu Hani cengkat ngangkat telepon. Assalamualaikum Pak Umar. Cek Bu Hani. Waalaikumsalam Neng. Wayahna Neng kedah kaluar ti bumi wengi ayeuna Neng kaluar. Cek Pak Umar diburu ambekan renghap ranjuk. Kek, abdi bingung Pak. Asa piraku, abdi kedah angkat tengah wengi kieu. Jebak Kang Yadi teu aya ieu teh duga angkat ka mana? Justru eta Neng. Sakumaha nu tos dijelaskeun ku Bapak nembean teh. Jang Yadi ayeuna nuju karaksukan diperalat atawa dikadalikeun ku jalema nu hayang ngahadirkeun deui Ki Begu Rempah. Maksudna? Bu Hani kerung. Maksudna aya jalema anu bade ngamangpaatkeun Jang Yadi salaku turunan ka-13 supaya hayang ngahontal cita-citana. Titisan Ki Begu Rempah nu aya di jero diri Jang Yadi disambat keluar sinaneangan korban 13 jalmi. Barang Bu Hani rek malas nyarita. Kolotrak katempo Dokter Yadi mukakeun pantohar. Atuh Bu Hani gancang mareuman HP tuluy nyamperkeun ka salakina. Bapak? Ari Bapak? Nauih ti mana atuh Pak? Dokter Yadi gigideug jiga nu bingung. Rek nyarita tapi kalah arapap areup-eup teu puguh ngadadak pego. Atuh Bu Hani mencrong kana beungeut salakina nu katempo pias jeung sorot panonna asa beda. Teu ngomong teu naon Dokter Yadi ujug-ujug geleos we indit ka tukang. Bu Hani kereung kaheranan. Nah salakina jiga kitu tingkahna aneh jeung buru-buru Bu Hani ngincid nuturkeun salakina ka dapur. Barang ditempo kasampak teh Dokter Yadi keur bebalongkengan di kamar mandi. Sedangkeun Bu Hani merhatikeun di lawang WC. Samenit kadituna gebeg. Bu Hani ngarenjag kaget sabab tetela anu diutahkeun ku Dokter Yadi teh sing horeng siki panon jelema.
tapi acan oge leungit kakagetna no atuh ari ujug-ujug Allah waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.